أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ngalakonan puasa wajib hukumna dina bulan Ramadan eta waktuna, muntos aya salah sahiji sababna, aya 5 perkara jadi sababna. Sampurna bulan Sya'ban nu kahijina, lamun tos aya 30 poena, sabab ningal hilal anu kaduana, sanajan pasek jalma nu ningalina. Natapkeun katingal hilal katiluna, pikeun jalma nu teu uning ngahilalna. Syarat jalma adil nu ngabejaanana, teu ditarima lamun pasek jalmana. Sabab beja ningal hilal kaopatna, ti jalma nu adil dina riwayatna, jalmana bisa dipercaya syaratna, ragu atawa yakin dina hatena. Atawa beja ti jalma nu sifatna, anu eta jalma adil riwayatna, tapi teu dipercaya dina sifatna, asal kudu ngayakinkeun hatena. Kusangkaan kuat sabab kalimana, nyangka asup bulan Ramadan waktuna, ku cara ijtihad nu jadi nyangkana, eta pikeun jalma nu samar bulana.